Eta teh saha nu bade ngahibur di lapang bola Kota Baru Karawang teh ulang sapan ieu teh tikiri Harjati teh atuh anak baing piratu ngaleskeun teuing ngabanaleskeun kuman datang cenah kadieu keur sapada teh tapi ngandung pendidikan.
Kebudayaan sasana Tobe Pumaya Kalau hiburan rakatkan Tuduluran Aduh dianggo dasar pamiri dina pagelaran wayang sangtos moal direk deui gerak inden katut nayaga jadi tidak pasti kesiden katut nayaga jadi diri anu pasti dada jadi diri anu pasti ayah lumayan ada sekuntala lumayan menghibur mana ayah Pak Guru Sasmi rasa nu parisian tangan jungjung kang cecep gundala seni pangsari ayah amai Karawang mantra-mantra winulan sastra tinuwara panjiang engawuh senenggihan Purwantara Dupi Basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan
Dupitara tara hartosipun carita carita opo kita carita ingkang diangu jejer cinarita boten wenten malih ya hiji kejabi ti salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Lesanpura walah ya hiji Nagara sampun kaceluka kandang ewu kalau kakajana pria kajam paling angin-angin kakon saraman sanagara doh iya hiji Nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertalan laharja tenan sepi paling tawang rampung nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan sami sarana kan tenan ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakandangna sewang-sewang tawis aman doh iya hiji ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wiji nahingi aja jeluk Prabu Setyajid ya hiji ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar den tapi nalipiting sososari nenggana waratna walah lebek pamut prangwedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari iya hiji mawe raksukan kerajaan ditaretes inten rinukmi murubmu biare kadia kunang-kunang remagan kian pati Setya Dharma walah boten kantun ingkang putra mahkota kekasih Raden Setyaki iya hiji sami tungkul hamari kelutat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra tangtos watak wantos sang Nalendra dudu wong samanea mang nusa trusing madu trahing kusuma titising andana wiri trahing dewa kamanusan iya hiji saciruhing metu sakacaping nyata warosa durung wendara tutas dening didikan rohani lan jasmani doh sang Nalendra dinadangat ayeuna nuju pesta ageng nyaeta ngayakeun saembara blabar kawat doh iya parantos 15 dinten jalana saembara iya hiji anu disaembarakeun nyatana putra Cika kakasih Dewi Setyaboma iya hiji rakana Raden Setyaki beres anu jadi jago saembara kajabi ti Raden Setyaki 15 dinten berjalana saembara jalana saembara ieu Setyaki teu acan aya nu ngelehkeun walah jadi sing saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun Setyaki yakin bakal jadi jodohna putri kekasih Dewi Setyaboma doh iya hiji ayeuna mayunan dinten ka-16 anu jadi panata calagara saembara nyaeta ye Patih Setya Dharma dedeheus maksad munut restu mudah-mudahan dinten ka-16 ieu patandang mengukur sababaraha deui jami anu teu acan ngiring saembara Dharma doh kaharep oge anaking kaulan Sri Paduka abdi Gusti nampi kana pembagi beres kalaya nuyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan Sri Paduka pujastuti hidup ditarima kedua leungeun ken sakatuhu simpen pulungi ati pundi hing mastaka daun kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pitresana naon urwa ngahaturanan lingi heula dina waktos ayeuna perlu we atuh babadamian heula posae malah tansah diajeng-ajeng doh dek kaharep anak king anak mangka payun putra Setyaki nampi kana pembagi lores
Kaya unjuk sumangga ngahatur geus masungkep unjuk panjenengan pangarsa Rama Dewaji. Ya. Ditarima anak ini pujastuti hidup. Kalina tieta unjuk Rama paman nuhun ka saya. Ditampi kumang. Sae. Aya unjuk sumangga. Dina waktos ayeuna sasat nyuhunkeun restu. Dinten ka-16 ayeuna sasat pade dijalankeun deui. Saya marah. Ya. Batin ngajerit kanu Maha Agung. Wallah tangtos. Nyurucudkeun si panon ati. Ceuk sakaol mah ama teh ngorbankeun jadi anak. Nepi ka digebruskeun jadi jago sayembara di Tenggelan Batur. Tapi disagedengeun ti eta aya ajen juang anu cepel dina ati dina galih-galih nu wening hidup. Doh. Nya eta tega ngorbankeun jiwa. Jadi jago sayembara lain dina harti nemongkeun kagagahan. Nemongkeun kawani, nemongkeun ilmu panemu, tapi di kasang tukangna kulantaran loba teuing nu ngalamar kalanceuk hidup. Sumohon. Seueur ngalamar teh. Dibikeun ka itu kumaha ieu, dibikeun ka dieu kumaha itu, malah ancaman datang. Lores. Lamun teu dipasrahkeun yakin ieu nagara bakal jadi lapangan papaseaan parbut awewe hiji. Lores. Di antara raja-raja bakal parasea hiji raja mawa pasukan. Tangtos. Nagara urang bakal dipakai lapangan papaseaan parbut awewe. Wallah. Eta ulah dicegah teh. Tapi ku hasilna gempungan anu disawalakeun pikeun nyalametkeun nagara sabab lamun jadi perang antara raja jeung raja di negara urang anu bakal jadi korban teh rakyat. Wallah. Anu teu tuatu dosa. Tangtos. Daud. Walpat deui atuh teh. Nu mawi negerakeun rasa syukur ka Nu Maha Agung jeung reueus. Ku ayana hasil gempungan dina 17 poe ka tukang. Hasil gempungan saur manuk nyata hasilna kudu diayakeun sayembara blabar kawat. Wallah. Lores. Malah ieu sayembara teh bebas ditongton ku hamba rakyat negara. Atuh ku kituna bisa ngaronjatkeun ngeunaan perekonomian ongkoh margi kulobana nu lalajo teh nu daragang rupa-rupa anu inuman, anu tuangan, anu pakaian, anu wah jeung sajabana. Nah ieu rek teu disyukurkeun kumaha urang menang anugerah, menang kabagjaan anu luar biasa. Lares. Sabar menguntung ya ulah pedagang marang untung. Nu mawi. Tadi dia nyurucudkeun Ciparon ati teh. Tangtos. Nyaeta ku kasanggupan anu jadi anak. Saliwat mah kaula teh jiga ngorbankeun anu jadi anak. Sumohon salangkung mah kula. Tapi ku kasanggupan anu jadi anak sanggup jadi jago sayembara. Ieu teh dina harti ajen juangna dina dadana ieu budak teh luar biasa. Walah, ngakedur pisan kula. Ku kituna kaula janji dina ati. Lah, Eger mah geus jadi adat oge kabiasaan. sumohon. Anu bakal bisa neruskeun ieu nagara jadi gaganti kaula teh lintang ti anu jadi anak lalaki. Walah, tangtos. Katurug-turug jasana luar biasa. Hartina ieu budak geus nemongkeun jasa ka negara. Lares. Ieu budak geus nemongkeun jasa ka bangsa. Nepi ka tega ngorbankeun diri. Tega ngocorkeun getih
demi keselamatan negara demi keselamatan bangsa kukituna di mana ke kaula geus teu sanggup jadi raja tiga begawan moal kasaha deui sokna oge ayeuna kipati saksian ieu budak teh masyarakat anu ningali kana ieu kejadian angkat jempol jadi ieu budak teh yakin jadi kekembangna negara payus lamun dina waktu ayeuna ku amat digelaran jadi Padma Nagara artina Padma eta kembang negara teh nyaeta olaheun urang nyaeta sapangeusih masyarakat oge negara anu ku hidup dibelaan jadi hidup teh kekembangna yuda kekembangna negara sekarna negara Padma Nagara Padma artina seungit kembang hidup gelar teh Padma Negara Bingah aparwata sota Bingah kabar wata sota Bingah nak kiri-kiri rakyat yang merah ya ingkang hamidangan ya abong kena teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak maraku kunjungan tuang rama teh gitu jagona teh baheula waktu dipegat begal teh teu aya hiji anu mampu usikna rengkak paripolahna kitu pisan ayeuna hidup komo aya jasa ka negara nuhun yakin tuang putra teh jadi Padma Negara kekembang yudana negara mudah-mudahan baik kudi istrenanana tuang putra jadi Padma Negara kaula reus negerakeun rasa syukur ka kersana dan Gusti kagungan mudah-mudahan ulah kaoyakeun kurupi-rupi godaan cocoba cing langgeng istiqomah jejeg anseg teu umut kaliduan tegedag kanginan cicing dina hiji pamadeganya eta satria kekembang yuda satria kekembang negara ngan kade cu biasana jelema geus kataplokan ku pangabisa geus pinuh ku pamuji bakal unggah adat kade cing ati-ati eta ulah pindah pilempangan cing jejeg anseg ulah umut kalinduan ulah gedag kaanginan sabab yakin urang teh manusia teu cicing dina hiji martabat henteu langgeng aya apesna kade cing ati-ati pikeun ngahinarkeun kapesan eta cara jeung katangtuanana poloskeun deui jiwa buligiran deui awak hartina buligir teh teu boga naon-naon sagala rupa oge kagungan anjeunna elmuna kodratna irodatna sakti diri tong kumaki gagah awak entong unggah adat urang salaku makhluk anu kakenaan ku apes jeung deui dina hiji waktu mah tetep urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot tingaraneuna eta nampi nuhun Rama Dewaji putra Setiaki nyaeta demi negara demi bangsa beh dituna dai jodoh mah yakin pun lanceuk tepan parantos hahadeana teh sareng Kakang Narayana putrana uap Prabu Basudewati Mandura ngan ieu mah jelaran nyalametkeun nagara putra Setiaki ansur di medan tempur paripaosa perlaya di medan danalaga sawios
yakin putra yen di mana putra gugur di medan tempur perlaya di medan daralaga bakal aya setiaki bisa panerieun putra bakal aya Padma Negara bisa panerieun putra bakal natrat dicatat ku sejarah mudah-mudahan putra ridho putra ikhlas sanajan dugi kagocorkeun getih pikeun belaan negara jeung bangsa Andra hinggang puspita arum kaselir ing samironomri sargadung kongas kandane mawe laras tresnaning dia dinten ke-16 ayeuna katinggal ti enjing keneh ngalet ngengkring gabareut kewat-kewat jatang pilang sepuh anog jalan istri burusutna ti pakampungan datang ti padesaan cing parut senghis ti pakemitan malah aya anu ngadon monok sagala nyaeta bade nongton jalana sayembara rupina bilih siang teuing dinten ayeuna kaula salaku panatat salagara sayembara sabara urang deui patanang mungukur sabara hiji deui wah sakedik deui kula jalankeun ngan kade kase cing inget initna kumaha kula init hidup teh ulah tina durukan daun lamun hidup ini tina durukan dina harti bakal jadi ruhak jadi lebu hartina panginitan ulah tina durukan teh hartina hidup ulah dibarengan ku ujug ria initna ka medan jurit ulah mawa dengki lumampah ka medan danalaga ulah mawa dendam jeung ngewa lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug di mana anjeun mawa ujug di mawa dengki dina harti eta geus gugur memeh tempur perlaya memeh perang di mana diestokeun Rama Dewaji kade hate bersihkeun dina salah sawios katerangan anu pisunaeunana pangbabjana manusia nyaeta anu geus ngabersihkeun hatena laras Rama Dewaji bra lumampah jeung lumaku kaula meureun sakedeung deui dek lumampah kalun-alun sadiakeun tempat parantos disayogikeun dina papangungan anu paling kiwa papangungan tuang putri Dewi Setiaboma margi kedah tuang putri Dewi Setiaboma margi kedah dipamerkeun di payungan ku payung agung hilap kuning payung agung kerajaan bra lumampah jeung lumaku da jaga kesehatan kasep sok beratatan wawartos heula ka tuang ibu pentar restuna sabab di dija lawang sawarga lawang kanikmatan keur anjeun Gusti moal kahampura tanpa ridho hampura inung jeung bapa doa inung jeung bapa yakin anu bakal mukakeun kana lawang kabagjaan hidup dawuh rampung dawuh tutas pangadigeumit mudah-mudahan angsa damel sapaneja Gusti Prabu. Kade umumkeun ka warga masyarakat anu nongton
sabab ieu teh lain initna tina adiguna luhur kuta geridunya nemongkeun kagagahan sanes ulah eureun-eureun bewarageun yen ieu saemara teh malulu nyalametkeun nagara tina ancaman marbahaya sabab negara bakal dipake lapangan papasean dau Jikju para pini sepuh sadaya nyuhunkeun restu doh sae kaidung ka kulawarga kalanceuk penta restuna umat bersihkeun hate buligiran jiwa lors yen hirup teu ngabogaan naon-naon sagala rupana ge kalayan kodrat irodatna Gusti nu kagungan dawuh Rama Dewaji atus tekan teu nyuhunkeun restu ka Rama Dewaji mudah-mudahan bae salamet negara sareng bangsa urang negara lesan urang ya Nerayang munur mimitin nerayang rana kondor saking pangkonan nira bibi bade beberes kita anak ieu bantun sadayana ku bibi diberesan pun kasedik aya nu kotor pun Aing geus beberes mah bisa curhat teh mah. Aing geus beberes mah bibi teh bisa curhat heueuh. Bisa ngobrol jeung babaturan mah. Bisa bagja pisan hirup. bibi bener. Boga gawe di dieu tukang beberesih di karaton boga dunungan meuni sopan santun. Teu gumenak. Teu kumaing biasa geuning ya turunan ningrat masuk ke hulu. Nyetak kitu rasa. Ieu mah nepi ka Teu aya sopan santun ramah tamah DP handap asor teh nyaan. Kajen ka Kanu pembantu. leutik nyaa. Kajen ka pembantu sopan we kulan. Eta we bibi Kumaha teh bi? tah sakedeung deui Naon bi? tareh bulan puasa. Kudu tamat. Ke dina waktu lebaran teh mudahan bibi teh anu ti heula oge saja bati gaji teh tah. THR mah. THR. Encan bangsa kue semua mau. Rupa-rupa we can gaji teh marukana 2 lipat. 2 lipatnya.
urukan Itu pamo Raden Setiaki ayeuna jadi jago, ayeuna naik daun. daik daunnya. Sadayana masyarakat angkat jempol ta ieu cenah calon raja teh. Oh gitu, tapi benar Bibi. Anu geus mere jasa ka nagara nyalametkeun bangsa, nyalametkeun nagara tina ancaman para raja nu rek ngadon para sea, Aduh, para but awewe. benar. Muni bunga sadayana masyarakat sadayana anu di karaton para pini sepuh Oh kan tenang. pada ngaluarkeun si soca Si Ramai sadayana gemo. ramana parantos ngistrenan Raden Setiaki kakasihna jadi Padma Nagara. Janten Padma Nagara. Padma teh kembangna nagara. Laras. Eta. Da puguh geus bisa nyalametkeun 15 poe jago Joko. raja-raja eueuh nu ngelehkeun. Bubar kacawuran sadayana. Paling lila 10 menit Anu mawi. jago-jago teh. Laras. Tah kitu ayi. Oh, tawakal budak teh mah. Nu matak bibi mangiring reueus ngiring bagja. Ngiring restu urang ngomong. Heeh. Ai ngaran-ngaran calon raja geus jadi figur rumahnya ayi. Oh, sumuhun kulan. Moal hese kompanye. Ai tos nu najatan. Ngaran-ngaran geus dina hate rakyat mah. Atuh kudu masak baliho. Da puguh jasana geus gede. Laras. Heeh, kontribusi ka masyarakat ka negara teh luar biasa. Sumuhun. Boh tina pendidikanana. Pendidikan. Ayeuna mah make jeung aduh barudak-barudak nepi ka SMP aya waragad teh. Aduh, laras. Henteu ditanggung ku inung bapana. Lah, Inung bapana menanggung eta we sapatu, buku, seragam. gratis ayeuna mah. Waragad mah ditanggung ku pemerintah. Sumuhun eta Heeh. pemerintahan di urang. Can puskesmas ayeuna teh. Wow. Make jeung aya rawat inap Ayat nya. rawat Kitu keberhasilanana pemerintah dina waktu ayeuna. dacan Model Pak Aher gitu. Made Pak Aher saha Pak Aher teh atuh. Pak Aher teh Pak Ahmad Heriawan teh nyaho sia ka Kang Aher. Oh, Eta teh gubernur nu ayeuna eta teh. oh gubernur Jawa Doakeun ku sararea acing panjang yuswana, panjang jabatanana. Ah, amin. Bibi mah teu boleh ngadua we. Can didorong ku Bapak Bupati. Can didorong ku Bapak Bupati Kararasep, gubernurna, bupatina buat di Karawang. Pak Haji Ade. Araranum keneh burukan teh mah. Araranom kene mudah-mudahan we Lares buan bibi cing leres-leres nya nabina masyarakatnya dina ngabina jeung ngawangun ieu mesejahterakan rakyat eta mah bener. nagara jeung provinsi Jawa Barat nya ieu Lares anu dina waktu ayeuna Wanda Anyar Jawa Barat Wanda Anyar Kang. dipimpin ku Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Aher Pak Ahmad Heriawan Pak Ahmad Heriawan. bager teh ka bibi teh Aduh, buah-buah. da bibi na bogoh Ya bawa keresaheun atuh bibi. kasep Jabatan nya. kasep teh seredik eta mah. aing geus ningal Bupati Karawang dari bogoh teh dibagi dua Pada suara. heeh Ari aja besar sadar. teuing aing mah lamun nempo lalaki kasep teh meuni anak hate teh meuni ser Urus. Nut. Benar eta mah. heeh ngiring bingah ka Karawang Karawang. yen Karawang kenging bokor kancana nya dalang apep ngora kene bahan teh Bahan. nya ai bibi mah geus kolot geus haroream ngawayang teh dina duit leutik heuh Bari nage bibi manusia 100 sekaluhur atuh. heeh Padang nah kitu hopek cing mararajo tingkatkeun kreativitas tak eta. Padang sarang. nya yakin geuningan ieu kanyaah kadeudeuh Bapak Gubernur Sumuhun. Dugi ka dina sabak lemur dina sabalemu. dugi ka ngintunkeun budaya lokal kearifan lokal khususna wayang golek Yang golek ka unggal kabupaten. unggal kota. kabupaten dibagi-bagi Kabupaten ieu teh kota. supaya bangsa urang teh ulah leupas tina budayana sorangan Ya, akan beraras. sabab tadi oge martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana nya ieu Subuh. mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana Kumaha budaya. ai budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban Peradaban. leungit budayana leungit jati dirina akhirna jati kasilih ku junti Ai kurung-kurung titik. nya
tah kitu ayi nu mawi syukur ieu urang sararea seniman seniwati wa ayana Bapak Ahmad Heriawan Bapak Gubernur Sabalemur diwalastrakeun nyaeta ngenalkeun budaya-budaya urang budaya-budaya bari jeung sosialisasi pangwangunan sumuhun nya kitu pangwangunan teh pan loba anu teu nepi ka handapna mah lain teu nepi meureun di korowotan loba nu menat bibi burukan semen tina 3 jadi hiji disulap atuh pangwangunan teh karek sataun rubuh deui nya nyai jalan karek 2 bulan ruksak deui da eta semena teu da beureuk semen anu mah disedotan wae beureuk aspal heeh nya kitu jelema teh beureuk minyak beki oli deui teuing teh kumaha dina waktu ayeuna heeh kajahatan birokrasi kajahatan administrasi geus ampir-ampir ayeuna krisis kepercayaan laleh bener geus kurang percaya geus laleh kepercayaan kanu di luhur ka para pejabat kanu di luhur teh da eta dimimitianana atuh da ku oknum-oknum pejabat dicontohan atuh ari ti luhur dianjurkeun geuningan penyakit masyarakat harus diberantas ai penyakit pejabat diantep padahal nu gede nyai nu gede mah di luhur masyarakat da loba anu di luhur oge urang doakeun cing buru areling sing buru ari hisap buru ararinsap ieu teh bibi teh di mana teh bibi teh eta di lapang bola di lapang bola di lapang bola Kota Baru di Wansi di desa Wansi Mekar Kecamatan Kota Baru Karawang dina raraga Gubernur Sabalemur sumuhun kahijina kaduana Mapag Sasi Siam sakedap deui urang kudu ngabakna kudu boga rasa bagja ku ayana bakal sumping Sasi Siam sasi Ramadan sasi anu pinuh ku barokah murukan atuh rengse urang sasi kamari nyata Rajab aya peristiwa besar diisrokeun dimirajkeun junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mudah-mudahan realisasina urang sadayana tiasa pindah tina laku lampah salah kanu bener tina bodoh kana pinter tina bodoh kana ngarti tina kedul jadi daekan sok halal hijrah kayaknya nya tina sulit hati tina kotor hate genti ayeuna mah pindah jadi bersih hate gara pararinah ka itu pararinah kan balener gitu tak kitu bibi mah nya sakitu ayi mudah-mudahan sadayana cing paranjang yuswa bibi lan namanya teh Bapak Bupati ge ngayogan alternatif sareng ngobrol oh Bapak Bupati aya ka dieu aya kata sumping bagja pisan si kasep teh nuju di kantor heula mo oh acan nuju di kantor ya kene antep atuh ayo atuh aji sok atuh bibi ingkang samiaha lumampa wonten ing satengahing alun-alun
nyalindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalayan nyebat asmaning Allah nu kagungan sifat murah sifat asih panutan urang ka Gusti umur bangawam akeman bang ka Gusti umur bangawam Wiyagama anu nyarana sadaya Pak Desu ngiring aku nyangga kenama jadi nyangakeun kawilujengan aduh pawayu albagus kasadaya ya kaum dangu ada aturan segala yang rana bukan diraya lumun nurmi diraya rana mandek ing Paseban Jawi mandek ing Paseban Jawi kena bikin pinasti kersahayaan widi Patih Nagara anu jadi panata salagara sayembara ayeuna pada ngawitan deui muka acara margi aya sababaraha hiji patandang anu dacan kagiliran
kopi galan pati kunirahangan dikaki para petugas keamanan. Kula mangga dina dinten ka-16 ieu kumaha kula urang ngawitan deui jalana sayembara. hidup ya hidup 15 dinten jalana sayembara sumohon dikersakeun kaunggulan tetep dicepeng ku jago sayembara Raden Setiaki. hidup nggih hidup jago Alayan putri tangtosna oge bade dipamerkeun deui dina papanggungan Dewi Setiaboma. beres ya beres Dipayungan ku payung agung gilam kuning payung agung kerajaan. beres Lain mungkin kagelisan tapi tetap eta mah kena dipamerkeun pikeun narik sumanget ka para pamilon. oh katenan siap Atuh ka para keamanan sadayana supados ditertibkeun anu nongton. oh laras kulan Ulah cara kejadian dinten mangkukna tina paseret-seret nepi ka timbul papaseaan. papa riributan kulan harita Nimulkeun pasea antara nu nongton jeung nu nongton. beres Akibat tina paseret-seret. Wah sakitu mangga ronjatkeun ajen inajen. iya ge Dina pasadak-sadak ieu cing gede hampura. wah laras asa kampura we urang Temongkeun adat urang adat katimuran sopan santun ramah tamah. jeung hampuraan urang Geuning ieu teh anu nongton teh sanes mengukur ti jero nagara ti luar nagara ge aya. oh katenan Ku kituna di mana-mana eta anu ti luar nagara mulih ka masing-masing tempat teh bakal mawa idangan. Ari idanganana kesan pesan yen bangsa urang teh yakin bangsa anu sopan santun jeung ramah tamah. oh katenan Bewarakeun oge ka para penonton ka ibu-ibu utamina ka ibu-ibu dina seueurna anu nongton kieu teh ulah pamer perhiasan. pilih di dalam laras kulan Margi eta teh sami sareng ngondang kajahatan. ngona kesempatan Omo mulihna paminyalira mah kade laras usahakeun nyana kerencang. didampingi ku suamina hayang Istri teu kenge ngahiji sareng pameget nongtonna. ya Bilih aya nu kokodok. oh laras Eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna sayembara. Inget? Ulah. Akitu rupina. saya Di Paseban Jawi langsung kaula ka alun-alun. kantos Muka acara ieu sayembara dinten ka-16. Mangga dihaturkeun ka para pamilon dina tempat anu parantos disayogikeun kalayan disayogikeun tuangan leuteun. sumohon mangga siap segera bewana Oke ka para wartawan panuhun di mana bade ngaberitakeun ieu kajadian ieu sayembara pada ngaliput teh mo bade ngaliput panuhun tiasa konfirmasi heula sareng kaula. wah beres ulah janji Ulah aya kajadian dinten tilu teh harita aya bahasa anu silung aya berita anu silung laras aya nu sumang bulan dina berita sumbang dina surat kabar rada ngajeblang pajarkeun teh cenah raja nagara lesan pura teh ngahamur-hamur waragad nagara. wah kabur-kabur biaya Saku kituna hapunten sakedik oge ieu jalana sayembara teh henteu ngaganggu kana anggaran belanja negara. Teu nyongsai saperak oge. laras Cenah ti mana waragadna ieu sayembara nyaeta ti para raja anu ngiring sayembara. di para patanan Nyaeta nyimpen kagegelan. laras Malihan keterbukaan we ieu mah. walah kumaha bulan Ieu waragad teh tangtosna ge bakal seueur sesana. aya ses Tangtosna oge bakal diange ngawangun infrastruktur sapali wah anu aya di negara. saya ulah Oge ngawangun wah sarana sakola
kesehatan pendidikan sareng sajabina oge utamina kangge waragad para seniman budayawan doh katenan kearifan lokal anu bade dijungjungkeun dina waktu ayeuna sae margi eta salah sawios anu ngangkat harkat derajat negara urang margi kasohorna negara urang teh lain tina militer sanes lain tina teknologi sanes tapi tina budaya tina budaya ulah diurang mah kukituna tangtosna bakal diprioritaskeun ku pemerintah negara oge nguningakeun ieu saemara teh lain nemongkeun kagagahan tapi kasang tukangna melaan negara beres margi ieu negara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja nu perebut awewe ku cara saemara kieu dikersakeun tiasa mulus banglus gembleng tut salamat oge wah kumaha pulang bisana ngawujud kieu teh yakin ieu teh hasil pangrojong ti sadayana nuhun doh anu parantos ngalibatkeun diri ngarojong kana rancarna saemara laras muga eta kasayan teh sing jadi ibadah amin Iya, iya. Tak kitu ayeuna ka para pemilon wah cing diantawisna Prabu Bima Kendra Bima Kendra. Prabu Daksa Tegal wah dua patandang deui anu teu acan ngiring saemara sumohon jan cing muga-muga bae margi dina saemara ieu teh aya pelaturan-pelaturan anu pernah dijalankeun ku dua belah pihak serius diantawis jago sareng para patanang sumohon sae diantawisna cing hiji teu dilereskeun nyanak pakarang kangkang pelewang bedong ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kenging di sana ka pakalangan ulah tapi kedah nganget tangan kosong dah kedah ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandragunaan iya iya beres ya kadua dina prungna pepegalan pati teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan saeta katiluna teu dilereskeun aya tungtutan di mana aya kacilakaan semplak tak potong leungeun beh dituna dugi ka maut tapi kedah bebas ku cara hukum saemara iya ulah ge tak kitu rupina mangga cing sae unian anu kahiji dinten ka-11 wah saciaya dikengengkeun ku saderek Prabu Bima Kendra Bima Kendra. Bima Kendra Bima Kendra. diaturan hidup Bima Kendra hidup hidup Bima Kendra hidup Bima Kendra hidup hidup Bima Kendra hidup hidup Bima Kendra hidup hidup Bima Kendra hidup wilujeng sumping saderek Prabu Bima Kendra atur nuhun jigana poe ieu tahan waran Setyaki teh rubuh da ya mudah-mudahan we atuh
Dewi Setia Boma bakal kagonol ka negara kaula. Nuhun. Bakal jadi bojo kaula nomor genep. Nuhun. Parantos aya widi tinu sepuh. Geus. Dina ini na oge kabeh ngaturkeun. Sanajan bari bararaeun. Kaula teh sasatna katarik kataji ka pati-pati ku tuang putra. Anu kiwari keur dipamerkeun dina papangungan nung. Nyai, doakeun ieu Aang ieu. Ieu Abi doakeun. Jing hasil dina saemara Nyai bakal kabantun. Mudah-mudahan bae moal wakawangsul ka negara akang dek nyewa heula hotel berbintang. Pada bulan madu. Tapi hotelna hayang sisi rel kereta api. Abah Nyai teu ngajerit, dina ngajerit tadi moal kadenge. Moal makanan. Aya kereta api ngaliwat moal. Laras. Sae ulah. Mana jago saemarana aya urang pepeus ke jilana. Parantos uninga pangintennya. Dah. Karena pelaturan saemara. Apa? Wah, keselami di dia atuh. Di antawisna teu meunang mawa pakarang. Deui, teu meunang nyerok panon jeung ngajong larangan. Iya. Deui, teu meunang aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Geus. Tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Nuhun. Parantos ditawis dina MOU-na. Geus. Memorandum of Understanding geus diteken ku ulah. Yen moal aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Sae atuh nuhun. Mana jagona? Mangga. Doh. Rupina dihaturkeun ka jago saemara. Walah, mak cia. Raden Setiaki. Laras. Mangga dihaturanan linggih. Ya, jago tiba. Jago. Dihaturkeun ka para wiaga. Aya naon den? Muga-muga dina sumpingna Laras jago. panuhun dina sumpingna jago saemara teh supaya dipiri ku lagu buhun. Lagu naon aden? Lagu Kebojiro. Oh sae mangga. Ulah cara mangkukna Pai mangkuk. minta lagu buhun. Laras. Deur diberi gaplek. Tukang sarona nunjukan sai kula lantang. Diaturanan jago saemara. Jago tiba. Aja. Jago. Tiba. Beres. Hai. Hidup jago. Hidup jago. Jing tulus jadi dibuteng akang deui. Walah beres. Mudah-mudahan ya. Dewi Setia Boma bakal kabantun ku akang. Mudah-mudahan. Poe bakal roboh sampean. Wah, Nuhun. mudah-mudahan ya. 15 poe disaksian ku akang yakin para raja eueuh nu kuat. Wah, bubar ketemu. Tapi keur akang Bima Kendra. Wah, ngecat setan. Sado mundur di medan tempur. Pantrang pula. Pantrang mulang di medan Danalaga. Persanten. Mudah-mudahan. Poe ieu bakal roboh. Atuh bujang dina dinten ieu menit ieu ge detik ieu mangga teh teuing. Walah, laras gua. Dalain sumener kana katimbulan kagagahan ieu mung melaan nagara we. Oh, kadena. Anu bakal jadi riributan. Anu teu mana rakyat bakal kababawa. Ya.
Tapi akhirnya mau bebas ditonton kurayat jadi hiburan. Ya. Supados nepangkeun heula panangan antawis peminat sareng jago tawis kabersihan mana. Oh, salah. Wiba Kendra ye. Setiaki. Mangga wilujeng kasep. Ya. Saguru saya mau ulah jaya. Saguru saya mau ulah ganggu. Ulah ganggu. Tenan. Tika balung pansasona. Yo. Isun aningali basuci tulang isun saraban tawura. Ya cu saja kuing basu. Saking hulip tulang rasa, saking rasa bagi cahaya. Nun karuhun di dia, tulung. Yo. Roboh aja. Ya, agak di karuhuna. Hei. Kade. Nyi, doakan dia akang nyi. Doakeun aang yo. Kade jago. Arasa cekap sih. Cekap di tengah. Edon tuh. Ayo. Lawan jago lawan. Lawan jago. Hidup jago hidup. Jago. Eres jago. Hidup jago hidup. Hidup jago. Woi. Woi. Musik. Kade jago. Woi. Woi. Oh ya. Balik jago. Woi, kebrok. Mantok itu. Hidup jago hidup. Mantok siya kena. Mantok siya kena kasungot lagi na siya kena. Balik siya kena. Eta nu lalajo ti mangkukna eta saudara wokan di masa urang eta. Balik siya bolotot. Balik siya bau awak. Baku sia geus nyurakan semah teh. Kalau kasungut we oi jika nuheuh. Balik siya goreng cangkeng. Wani turun gelut jeung Aisyah. Sok siya. Turun siya. Farhasya. Goreng punuk siya balik. Buat ya buat. Dihaturkeun ka saderek Bima Kendra. Tahu je. Jauh jauh. Dina nuju oko pikiran pati ieu teu dilereskeun nyarekan anu nongton. Ya hidup siya. Hidup. Hidup siya. Ngadengekeun siya. Margi nu nongton mah bebas. Aya hak muji jeung moyokna. Bebasna anu nongton boga duit jajan teu boga duit ujak ejlok. Tunu sare teu rame balik. Kami baik eta. Bebasna eta nu nongton. Panuhun. Asa ulah ngarusak pokoknya. Bilih kajadian dinten kahiji halang saemara roboh diseret guru nongton akibat ditangtang ku patanar. Wah, Panuhun. jadi apa Kakek ngahindarkeun hal-hal teu dihareupeun. Enggak. Waspada rakaan pada tumarangan pada tumarangan namku mangwaspada nerakakeun pada tumarangan namku
latihin pinasti sayang Satengah uyah-uyahanana anu nongton di alun-alun negara Lesanpura. Doh, aya nu nyawangkeun ti kangangan hiji denawa jangkung gede Simardada. Ieu teh utusan ti nagara Jenggala-Manik. Utusan Prabu Yuda Kalakresna. Nyaeta pikeun ngalamar Dewi Setiaboma putri raja Puniraha ngandika amui ka dieu ganek kulan ka dieu Kadia tuh dunungan. itu bacuran anu ngalalarti pisan. Nutup otakna teh. Ngahaturkeun si mah bakal Gusti. Diterima. Oh, kumaha? Abdi kedah ka itu? Cici. Ieu teh bangsa manusia nu sae marah teh. Nuhun. Lain bangsa urang. Geningan ieu teh disaemarakeun budak awewe teh. Aduh. Anu jadi jago saemarana teh nyaeta adina anu ngaran Setiaki. Setiaki Gusti? Heeh. Eta teh Setiaki teh adina putri. Adina nu disaemarakeun. Bangsa aing mah moal ditarima ngalamar deui. Alah nanya. Lain bangsa. Lain bangsa deui. Dina nyana ge milu saemara moal ditarima kalayan awewena ge madaekeun ka bangsa aing. Ya moal. Tapi Gusti Prabu istuni nganti-nganti kasumpinganana eta putri. Heeh. Oh, laras. Tapi aya syarat deui. Anu beda. Kumaha carana? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya. Nuhun. Aya eta putri teh ngaranna teh Dewi Setiaboma eta teh geus boga kabogoh. Terus boga papacangan. Saha kabogohna Gusti? Ai kabogohna teh papacanganna teh nyaeta Raden Narayana. Putrana Prabu Basudewa ti Mandura. Eta urukan cinta pertama. Olo. Kumaha atuh? Atuh geuning disaemarakeun. Oh nyata. Jika nama ieu teh kulobana nu ngalamar pangna kieu teh. Laras. Wah, eta. Tak kulantaran aing ditekan ku raja kudu kabawa eta awewe aing aya cara. Carana? Sabab yakin meureunnan. Aing kedatangan ka Bogoh momoal teh sukaeun. Oh, tah. Aing dek ngajadikeun Raden Narayana. Aing dek malih warni ngajadikeun Narayana ku aing dek di bawa ulin mimitina mah. Tak kumaneh wayahna dagoan di leuweung. Anu teuseun. Oh, di Malang Gusti. Sabab ilmu malih warna aing teh moal lila jam-jaman. Dibatas urukan. Lamun aing ngabentuk deui kieu moal teu ngajerit eta awewe lumpat kabur tak kepung di leuweung. Siap. Sawiya si perkosa ku abdi di podaran sia ku aing. Ulah heula dunungan. Beri kage dunungannya. Anu dunungan. Goblok sia pikiran teh. Jan dunungan. Tak kitu euy, daguan di hiji leuweung. Ke di mana aya Narayana mawa awewe ta eta teh dunungan maneh heuh aing teh. Eta. Nuhun mangga. Mangga siap Gusti. Sakitu. Lajeng wae denawa. Doh, ieu ge.
Yudakala denta leres meremkeun panonna ngawatek aji malih warna iya iki dan nerakeun ka ngawatek aji malih warna dan nera ingkang ngawatek aji malih warna selintang damar kanginan doh iya iki lir malam tumraping api saciduhing matu sakecaping nyata leres leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata doh jangelek ieu denawa utusan ti nagara Jinggalamani iya iki jadi Raden Narayana walah nepi ka percis kitu ada teh mana teh nepi ka percis kitu ada teh sate teh nu payunan teh dulungan maneh nu tadi uluh pembuing kaling lam cuma kabeh hatur Gusti oh jadi rupana Narayana teh kieu ngan kasep aduh paingan mencenges aduh akang enak nyampurkeun ka itu dah waduh dirawu pasti moal teu dirawu di pangku ngaran-ngaran kabebene sajabat di situ Ilaras Gusti maneh jaga di leuweung ngaga siap kumaha parja tenang walah cinca ieu teu acan sah dianggap elehna apa geus kagoler cia sumuhun tapi kaula rek ngitung ti hiji nepi ka 5 walah cingit hitung cia saacana kaula nyebut 5 masih kene tiasa lugay dina harti aya keneh perlawanan doh cinca hiji 2 3 wah nah kalawan aya keneh rupi pikeun ngalawan kalawan kumaha aya keneh karepikeun ngalawan Aya. wah kumaha geus lieur kumaha itu Dewi Setia Boma panginten ngantosan wah beke mere hajat malam itu aja alah doraka tinu kolot mana ieu bisa jadi ini dorakat lieur ge ya duh lang doraka ti inung si Apli mun itu bisa jadi kumaha geus ya alah oi nyai hambura we akang teh beger pada jalan dari nama alah doh balik kita maksakeun oh ya Sabadop ningakeun masih kene dicepeng ku jago saemara Hidup, Raden Jago! Setiaki hidup setiap hidup jago hidup hidup jago etang reus jago doh leres mangarupina dihaturanan ka patanang anu pamungkas sumuhun sing saya
nyaeta udak sategal. Budak sategal. Udak sategal. Budak sategal. Mangga dihaturanan lingih bae. Ya. Hai, setiap boma. Dasar pemilikan kaula setiap bahagia. Mudah-mudahan. Salah dari segenap mata keluarga kata. Padamu ayah Marwata suta pingah ka giring-giring. Pingah ka marwata suta pingah ka kere-kere. Rajang negara di pancal seberang. Yo. Udak satega bunga dina manahna Beres. wireh pamungkas teu aya deui saingan anu sanesna ngahaturkeun dari bunuh ulah saketika bingahan sadari udak satega dasar milik teu pakiri-kiri pajak teu paala-ala setiap boma anu jadi kandungan kalbu bebene pamepes hate beberet anu geus maneh anu salaminangan sikina ati sanubari urang peuting teu oleh kabayangkeun rupa anjeun ayeuna mangsana papanggih 15 dinten akang neuteup teu bosen alus laur kade tangtung gelis pawarna jadi endah bawati putrat lir widadari lumungsur ti kakiangan malah wengi tadi gelis ulos akan impi muka impi hanya nyamperkeun ka akang mawa tuangan mawa snack bari netep seukeut socana lumatak akang kaedanan oge akang teh rada kaganggu jadi pamimpin di negara akang teh boga papojo teh rada pegek bari jeung gede ambek kelak timuru
mata ayeuna akang asa kagentian ku ninggal geulis Nyai. Anu kadua bojo akang begung. Boga penyakit can cager-cager. Ayeuna masukan kaubaran akang leuwih sumanget digawe jadi ais pangampi di negara akang. Mudah-mudahan ya. Tapi adi betengan kaula anu ngaran Setiaki sakalian lamun teh mah eta Dewi Setia bawa kapimiliku kaula eta budak rek dibawa ku kaula. Hebat ku kasaktianana rek dijadikeun patih di negara akang. Di negara kaula. Mudah-mudahan. Ya. Kaget ternera. Kaget ternera. Aningale. Kaget tak kiri-kiri lagi ternera. Ya. Ingkang haningali. Ya. Panatat salagara. Kaulah. Naon sih? Bisa na aing sumangat gelut. Ya. Lamun aing dilalajoanan ku panutan kalbu bebene pamepes ate bebeureuh anu geus madu. Aya perang sangat tinggal eta. Sabab abdi karangsang aing tanaga. Sabab aing abeh karangsang kasumangetan tapi nah itu awewena tina papangungan. Di barang aing datang ka dieu mangejatkeun manehna turun dina papangungan eta dina harti eta kasinggung anu taya papadana. Sing boga rasa maneh pati. Sak aing apa pigal pati asa datangkeun deui awewena kana luheuh tina papangungan. Di barang aing datang ka dieu mangejatkeun manehna turun dina papangungan eta dina harti eta kasinggung anu taya papadana. Sing boga rasa maneh pati. Sak aing apa pigal pati asa datangkeun deui awewena kana luhur papangungan. Buat dibawa ku narayana. Luar tina sopan santun dia. Hah? Aing berjalan eta teh panginten palai kahampangan. Teu nanang ku aing ditungguan ku aing. Sorakan dia. Gerak-gerak woi. Gerak-gerak ulah lajong sabuk. Gerak-gerak aing ngobrol woi. Mangga dihaturkeun ka Jago Saemara. Hidup, Jago hidup. Hidup. Iya, piade betengan kaula. Setiaki. Iya. Mana awalena? Mana? Oi. Nah, kakang narayana tilila-lila teuing ieu mau ngobrol. Walah. Dicanda ku Raden Narayana leres pisan. Paman. Kurang sopan teh jelema teh. Nya ge nyaho manehna bebendena cik atuh kapan ieu teh urusan negara ieu. Harga diri negara dikamanakeun. Nama baik negara era ieu. Tu payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu geuningan dipamimpin kalakuan kitu patut. Tapi jalan-jalan terus sok. Da moal kasaha, moal jalir janji, moal lancar licin urusan mulang udah tidak tergadang.
tetap anjeun bisa ngelehkeun kaula tidak arti anjeun anu bakal jadi salakina lanceuk kaula bener ya tega lara tega pati tega sanajan aing eueuh sumangat saom teu didalajoan ku kabogoh sok teu tuluy keur Setyaki ya siap aku kesampean poe ieu bakal runguh sampean bala eueuh saingan aing bala dipasakakeun salah pertulakan jalan salah tutunggalan pertulabot hansana mas senadyan abot kaya batu kaya mas ora dia belit Kang Puslamar Haji Mulati tegak ya Suram merata jaya merata nyapa sapu bilang tatu aduh tolong ampar tiga ayo go
diri hartina gunung Lucy sasi paingan nyata tersangka sarbuk seorang doh hebat di jelema teh. wah benar pulang Tapi lain nganu harti kaula eleh dibalangkeun. wah katenan Bener rada tuas oge jelema teh. rada ya beda benten dina rupi ge pulang rupi dikatakan Raden Setyaki emut kana Purwa Daksina. Purwa marang wiwitan. Daksina wekasan. Hinggih. Emut kana ajianana nyaeta Kidang Kancana. Wah, ye. Bisa nojer kana taneuh tur ngeblesat lumpat lir tatit. Doh. Anu dina waktu ayeuna digunakeun. Dan neraking kang ngawatek aji Kidang Kancana. Ngawatek aji Kidang Kancana. Dan nerati punambat. Rasakeun kurang ajar. Dan aya hiji kajadian ungar raja ngalungkeun si Setyaki dina karti aing anu bakal unggul anu bakal jaya dina poe ieu. Setiap bakal kabawa ku kaula ka nagara Pinasti kersayang tumampara. Iya. Teka tingali ti katebihanana ngablesatna Setyaki. Beres. Nemerak dadana ieu Prabu Daksatega. Hinggih. Ngajengkang ngaluarkeun getih hirup tina baham tina pangambungna. Beres. Dina harti ieu raja ngalepaskeun nyawa ku kakuatanana Kidang Kancana. Kaluwihan teuing anak ieu. Ida mana we teh moal kieu. Dugi ka ngapurilang kitu sasa. Kumaha Pareja? Siap Bajaya. Ya. Mos kitu ka siap. Kasadayana para penonton Walah, Bajaya. disuhunkeun luntur buat kalbu jemar mana. Alah, aya naon ya? Kange menghenimkan cipta kalayan ngadua. Gening ieu patanang anu pamungkas teh. Dah kumaha cia? Urang sadayana ngiring bela sungkawa. Leres. Mudah-mudahan arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Wah, maot batur. Kata pikahan teu nakal pasat tidak lama. Hidup jama hidup. Hidup untuk saya perhatian ya mah. Kangge panghormatan. Mohon cia. Urang sadayana urang sami meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Kasep. Pangna diayakeun MOU ge. Manehna kudu neken kudu nawis yen nanakeun di mana aya kejadian maot teh ulah aya tuntutan naon-naon. Mangga dihaturkeun ka patugas ti negara pansa seberang gerak sanak layona kalayan sadayana ngiring bela sungkawa.
ngaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos ngarojong anu ngabantos kana lancarna sayembara. Dikawit dugi kawakasan kalayan dina bubarna panuhun ulah paseret-seret pilih aya nu kakantun nuhun kasadayana anu parantos ngadoa kana naon nu paha lancarna sayembara. Kasih. Tuang raka teu mulih deui duka ka mana. Acuk Setia Boma dicanak ku Raden Narayana. Teu payus munguh di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu gining aya dina pamimpin kalakuan urang kitu batur. Luar tina ramah tamah sopan santun eta urusan negara wiwirang ieu. Sumohon eta ulah. Urang ajar sidik awewe keur disaemarakeun. Urang teangan kawan. Ya. Aduh. Kayu akung baparwe teh sami rempel godonge. Rempel sami pang-pang sekar pekaring kali kali pandele si pandanaru Raden Setiaki nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadaan. Yen amakna ka Raden Narayana luar tina ramah tamah sopan santun sidik putri keur disaemarakeun. Allah kantos ulah. Di pilarian ka kidul lapur kawetan teu aya kakaleroleh ka kulon kosong. Aya beja tinu menang dipercaya cenah Raden Narayana nyanak Dewi Setia Boma teh kaleuweung. Bukituna Raden Setiaki teras ngabeledik. Milarian Raden Narayana. Sedengkeun di leuweung di alas kuan nawasa di tiap-tiap rungkun gawir parantos sayoginya tawalat dia balat buta anu parantos di jangjian kudetia kala yuda ti nagara Jenggalamani doh jig empak merbayak sadina luhur cadas anu ngampar kagenan nganti anu milarian putri kakasih Setia Boma. Terus. Hei dulur-dulur. Doh, aya naon bulan. Urang menang tugas pikeun ngadaguan di dieu. Oh, iya, katenan di dieu ulah. Ayo minta supaya kumpul di lengan tosan Gusti Senopati. Ulah. Uing milu. Sahat milu. Uing milu. Ayo. Aji. Ayo tuturkeun hayang milu.
datang juga garo teh uti anak mun urang aduh dipurudulkeun aya sakangkil kemana aduh purudul aya tetangga rokok aya joge getres ka sirah Dara Ramang Sadayana aya pangesto ulah aya pangesto nuhun ari damang mah ari salira damang cekak nuhun eta enjing kana bade angkat ka mana lain rek angkat ka mana apa ngadaguan dunungan oh nah dununganana nuju ka mana nuju ka nagara Lesanpura dupi maksana mah rek nyanak awewe karana teh Dewi Setiaboma margi Raja Kaula Prabu Yuda Kalakresna sumuhun di negara Jenggalamani katarik kapati-pati kapentang Asmaragama oh ku eta kaedanan ku eta istri oh sae nya teuing dunungan menika kerepekan langtos dak bogoh penginten heeh anggota dunungan makakara deui boga kabuh hayang kawinan teh kakara beger ya mudah-mudahan mudah-mudahan dalam menjadi mamureun dewek tereh nyate bagja aing tereh nyate tereh ngagule beureun mah tunu ieu teh kakara hudang sare paingan atuh tinggal lumayan menang laleur lumayan yang sasarap muluk menang laleur hayu ka dulur-dulur kaul heula ketua Bapak guru Tasim ya oh eta teh dulur uing heueuh kade Pak Udin Hasanuddin ge Pak Udin Hasanuddin aya nuhun kali Ibu Charmi Boyati Cecep Guntara aya kaul heula ka urang dieu mangga saya tuh aduh leret ini kena disorot ku bulan deui bulan tok aya bulan sagede batok ada kalau tanya gitu ayo batur saya awak iki dicengklak aji paingan hirup kurang satu lingkunnya sama waktu rasa punya serang apa jiwa
dah geus mabok. Ngagoler ngerakeun. Panonna bulan. Weh, Najan ka babaturan beuki mabok cenah nyaan. balaga. Balaga. Hayang katangan. Ajrag-ajragan bari mabok hayang katangan. Hayang katangan ku bapak. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan. Hayang katangan ku Balaga. bapak camat. Hayang katangar ku Bapak Bupati Karawang. Balaga. Hayang katangan ku bapak camat. Hayang katangar ku Bapak Camat. Balaga. Hayang katangar ku Guru Taslim. Balaga. Hayang katangar ku Nuralajo. Nuralajo ngadaguan balaga. Moal. Hayang katangan ku bapak Udin Hasanuddin. Tapi lebar kecan balaga. Sia teh mabok teh diharamkeun ku agama. Ku nagara teu meunang. Kemenang. Batur mah hayang cager der gakeringan maneh. Hayang geuring. Ngarusak generasi. Ngarusak generasi sia teh. Mabok wae. Waduh letaing wah dengaing mata mealae. Waduh. Hampuraeun jelema mabok. Tong macem-macem kaing besi didodet ku aing. Aisyah mabok naon? Mabok naon? Minum demi Allah aing. Minum naon uti teh. Halo coy. Jadi. Beak sabaraha botol sia nginum? Beak 7 botol demi Allah. Paing BAKB. Daun beak demi Allah 7 botol KTI anjing dalam goblok gitu. KTI Macam-macam ka aing didodet ku aing. Anjir aya lampu patromak di luhur anjing. Bulan goblok. Bulan. Kadole anjing na mabok aing mah bebas ya teh. Didengen teuing bari lagi atuh jelema mabok. Beak sabaraha botol? 7 botol aing na demi Allah. BAKB. BAKB. Beak nu hiji peupeut. Nu dua leungit. Anu opat aya nu maok. Aisyah mabok kunaon? Mabok ku neneangan minuman anjing aing mah demi Allah aing. Didengen teuing. Jelema mabok. Halo macem-macem ka aing didodet ku aing. Anjir panon poe jadi loba. Lampu goblok panon poe. Lampu bari lagi aja. Nah, gitu akibat mabok. Akibat mabok teh sagala. Lohong aing mah mabok aya alasanana nginum aing mah. Tapi aya nu nginum, aya nu mabok henteu nginum. Aya. Eta leuwih bahaya mah goblok. Aya. Nah, aya naon? Mabok naon? Mabok kakawasan, Mabok kadudukan. mabok harta kekayaan, mabok jabatan, teu nyaho duit nagara, teu nyaho duit rakyat dileg-leg ku sorangan. Leuwih ti mabok nu kitu lah. Tapi heueuh gitu benar. Aing ngomong. Tapi hade goreng jeung dulur dia Buruk-buruk papan jati atuh bawa. ayo siap kurang ajar. Jeung ngaresep. Leles tuh anjing.
ini cantik sekali. Eta rambut tapi kagomplong. Aduh, kayak ayu ting. Hello everybody. Halo. Ngenalkeun nami abdi Aha. Agnes Monica. Paingan gelis atuh. Paingan rambutna gomplong. Neng Agnes sahenya. Aduh gomplong sekali. Rambut abdi sahe. Cantik. Apan ieu mah sering dikrimbat. Oh, ayo Nu ieu sering dikrimbat tak upami ieu diletak juri. Paingan boleh mah. Mata keledis. Oke, Nayaga. I want to dance traditional from Sundanese Jaipongan, okay? Okay, please. Please.